nabi tong waka kanu bager tong waka kos ibu rasul sholawat cacak anu zolim kana dirina rasul mendoakan kebaikan masya maka hayang menang syafaat rasul hayang menang syafaat rasul siap sholawat siap ya Rasulullah Allah ya nabi laka syafaat wa kalamat nabi ya Rasulullah Allah ya nabi laka syafaat wa kalamat nabi wa kalamat nabi
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Begitulah cintana Rasul. Ulah waka ka orang Garut, orang Malangbong anu resep maca sholat dalah ka masyarakat taib anu ngadolim kana dirina. Rasul mengangkatkan tangan dan berdoa, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Begitulah cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadinya jamaah sadayana baginda Rasul mulih deui ka kota Mekah sampai terjadilah hijrah terbesar, yaitu hijrahnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Tujuanana nyaeta ngalaksanakeun perintah Allah, pikeun perjuangan yang lebih mudah, karena pada saat itu di Mekah geus teu bisa ditoleransi, ancamannya begitu besar. Rasul mah teu sieun maut, Rasul mah teu sieun eleh, tapi perintah Allah agar Islam berkembang pesat sampai ayeuna dugi ka Garut. Alhamdulillah. Maka silahkan kalaupun kita hijrah makani itu harus karena Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Hartos wallahu a'lam bil murad. Innal ladzina amanu sanyana jalma-jalma nu ariman, walladzina hajaru dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu dan berjihad fi sabilillah di jalan Gusti. Ulaika ari itu nu kabeh amanu hajaru jahadu yarjuna rahmatallah. Mereka lah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dari Allah. Ibu hayang dipikadeudeun ku Gusti Allah. Kalaupun memang kita harus hijrah, silahkan kalian hijrah. Maka tinggali para habaib loba nu hijrah ka Nusantara, habaib loba nu hijrah ka Leluhur, para kiai geus nu hijrah. Tujuanna naon? Lain dunia fi sabilillah. Mereka hijrah di jalan Gusti Allah. Emang aya ustaz hijrah di jalan Allah? Aya. Mana tuh hijrahna Nabiullah Yunus alaihissalam? Nabi Yunus juga sama, pernah hijrah meninggalkan kaumnya bernama kaum Ninawa. Di mana Nabi Yunus ibu dakwah teu didenge, anjuran teu digugu, parentah teu diturutan. Maka Nabi Yunus punya sifat kemanusiaan, aratul basyariyah, sifat kemanusiaan biasa. Di mana Nabi Yunus tinggalkeun kaumna padahal can aya parentah ti Gusti Allah. Eta sejarahna jelas, ibu da geus uninga kisah Nabi Yunus dimakan ku lauk eta awana ninggalkeun kaumna, berangkat rek ninggalkeun kaumna negeri masyarakat kaum Ninawa, naik kana kapal cai. Ternyata di kapal cai diobang ambing Gusti Allah. Didinya nahkoda ngumumkeun, hei para penumpang, hei, nah gitu atuh jawab heuy gitu. Hei para penumpang, geus ajeun tadi geus. Itu kita ngajawab gitu. Kudu jelas heula, tenang ai bab seurina cek Habib Kiai di sini mah ngaji udah biasa, banyak ngetawa aja. Tenang Bib, kumaha Habib we. Iyalah kudu nurut kumaha pesanan Pak Haji Edi dicuna kiai masuk resep ngahaluangan. Bener Pak Haji, ngan biasa mah ngahaluangan sok disawer biasana kitu ye mah nya. Lain minta ka Pak Haji Edi mah biasana kitu mah. Tuh zaman sadayana eta cenah boda kumaha hei para penumpang, ieu urang aya musibah sigana. Karena naon ieu ombak teu biasa kos ieu gedena, angin ge kencang, sigana ieu kapal cai bakal diguling, bakal kabalik. Kumaha carana ieu nakoda supaya orang salamet? Aya kumaha kurangi bebanna. Ayeuna ibu jamaah sadayana punten, sadayana perbekalan dialung-alungkeun kana lautan supaya ngahampangan ieu kapal cai teh. Geus aya di ditu Nabi, lamun Habib muajarah moal teu pinuh bis teh kuda kadaharan. Kata Habib muajarah geura ka para wali wingi nyaho tadi Habib nyarita. Aya jelema 40 kilo, burasna 60 kilo. Wah, ngedam bis oge. Lain cenah Pak Ustaz yang mau bekal teh supaya barak mam di ditu. Ieu punten Ibu, lamun jarah ka para wali ulah ting mau bekal. Naon di ditu ge aya ieu tukang dagang. Berbagi rezeki. Separuhnya teh jarah ka Cirebon turun tipis tukang dagang teh geus atuhkeun teh dalahan dia, bareng marakal. Paling beli teh manis doang sagelas ngehenen tukang warung. Leres teh. Geus udah tinggal kue ieu. Eta ge kitu, Cuk. Di kaum nandina kapal cai eta perbekalan semua dialung-alungkeun supaya nang kapal cai jadi hampang. Geus kitu kumaha? Berat keneh anger. Terus kumaha we nahkoda? Cek nahkodana kieu. Urang hayang maot babarengan sadayana apa maot perwakilan saja? Eta aya maot perwakilan suka teh wakil rakyat doang.
imam maut jadi wakil imam pokoknya maksudnya kumaha bisa orang korbankan sebagian penumpang selamatkan sebagian anak bisa orang maut bebarengan palabah dia mengacung seorang lain orang paribasana maaf lain orang kesetia kawan tapi pirak orang kudu maut sadayana minimal ayah jam kabar berita kadulur orang terus kumaha orang maut perwakilan weh akhirnya musyawarah dari taga geden-gedennya Nabi Yunus ayah Nabi Yunus masih nyumput kudu dicak ngegerak balik teka tembong maksudnya non kernyamuni dan ngalikeun pandan pakaian aslina sabab bersuara uheun namun pakai bahasa orang Garut memakai cernon pakai masker pakai ieu tanya duduk kuy terus kumaha ayeuna mah kieu berarti lamun maut perwakilan timbul pertanyaan sanu daek ngawakilan untuk maut ngacung we saurang kumaha cenah lamun penumpang teh tiluan aya indung bapa jeung anakna salametkeun we anakna indung bapa alungkeun ngacung deui seorang ulah kitu teuing tuh anu ngacung deui kumaha cenah lamun aki-aki we nini alungkeun percuma hirup ieu moal ieu eta percuma hampura mah hampura lain uing miheulaan pangeran lain ari umur mah eueun nyaongan ningali syariat Rasul urang 63 tahun maka aya umat nanu panjang aya paling 60 ka 70 maka bisi nu hadir aya umurna 68 tahun 11 bulan 29 poe sapoe deui paling kana 70 kana maut ari kana maut mah ulah waka para nonomuan pamuda jeung pamudi santriawan santriawati darah geus kolot ge maut mah engke heula bagian sholawat we aing mah digitukeun bisi oyag aing awak teh karena saya mah pecinta seni punten al wasailu hukmul maqasid ari alat mah kumaha maksudna seni dipake hade nya hade leres teu seni dipake goreng mah nya goreng sok di dieu adan subuh tong make seni da moal geunah seni dianggo adan sae tuh nya coba tong make seni Allahu akbar Allahu akbar dah ratang moal saya tahu Habib Zaki Al-Habsyi biasanya kalangan Al-Habsyi resep dengan lantunan sholawat betul nggak? Ternyata sok sholawat Habib Zaki itu maka sedih mau kenal ya Nabi salam alaikum ya Rasul salam alaikum kenahan tak mau kenal coba lamun make lagam genangan ada nganggo lagam rawoseun leres teu maka ge moal ge di ditu nya Habibnya di Mekah Madinah mah panaya semprani karena dina adzan lagi geus mancing atuh ngundang ka masyarakat ka jamaah teh Masjidil Haram tahun harap dia jadi kedeng tahun harapnya ini bulan Juli Agustus perlombaan ulah lomba nasionalis hungkul atuh kudu aya agamisna balap karung teruskeun bawa koleksi dina senok teruskeun terus panjat pinang heuh teu masalah eta mah ngan tambahan ku lomba-lomba agamisna lomba adzan lomba sholawat simtuduror lomba albar janji lomba diba lomba kori lomba ceramah ulah lomba ceramah Mabib mungkin bisa penceramahannya aing mau lagu ulah gitu lomba ceramah dihapus lah hamburannya ya lomba ceramah di cancel tahun kewe itu mah tuh ngan atur ku Pak Haji Edi ku Pak RT Didi atur langgamna taklid karena majidan lompos bil tahun hareup pokoknya langgamna kudu sarua akur pagenah-genah langgam Masjid Nabawi Masjid Madinah Nabawi Allahu Akbar Allahu Akbar tahun hareup Masjid Al-Jabar Bandung hari itu cel foto-foto ya ulah sok munafik lah foto-foto aing naon lain akang we mah ka ditu oge milu salat di dieu we salat mah jauh-jauh Jabar we boga foto 3 kali di ditu salat amun Jabar mah orang Sunda loba cengkok Allahu Akbar
ziarah ka wali di Haruman. Nah, Haruman mah masih musola biasa, tapi adana geunaheun orang Garut. Garut kan turunan Siliwangi, luar biasanya. Gua Anas, gua Agah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta mah Malambong. Masya Allah, doakan anak-anak harus barokah amin. Siapa senang sama acara ayah hadroh panai santri mahnya kapubur Rasul hingga di Makkah ke Madinah disambut dengan rebana qasidah. Masyarakat Nabawi gitu tolo tepakannya rebana dan Rasul tidak marah. Berarti amun Rasul ta'ambak berarti terperkara dilarang ku baginda Rasul, karena Rasul itu tidak akan pernah diam akan kemungkaran. Maka hadisnya begitu hiji qauli, hadis qauli teh ucapan baginda Rasul, aya hadis amali pada meran Kanjeng aya hadis takriri ngantepna baginda Rasul. Maka lamun Rasul ngantep kana hiji perkara dia tetep perkara teu dilarang. Kok rebana baheula mah santri ge nya ini tepakan anak ge tara lobaan hajatan geus naon cenah aya hiburanna qasidah opatan geuning ce apa ce teh cemimin vokalis teh Maimunah geuningnya jeung moe maneh tutup bisa moe maneh dan tepakan lagi teh loba qasidah mah tung ulah pundung balik da menang berkat ulah pundung kita qasidah tah aya deui nu rada rame mah eta geuning santri Cerawisnya ulah protes cicing di Bogor mah anom kene euceung ngaranna teh Cerawis nanti geus olot mah Marawis macam-macam sebenarnya ai Cerawis mah rada gancang da budak kene rame 18 urang nampak naon obak aya geblong aya geblong emping cucucur opak geblong emping cucucur opak geblong teh naon daya opak ngadodol oge dae itu bib maksud katanya. Masya Allah. Singkat cerita para jamaah sadayana didinya berkawis maut mah ulah waka jamin ubun celit loba duit urkuta gede dunia bro dipantau bro di jerung ya di tengah imah dalah jalma nusang sana tunggala ari maut mah kehut didinya tersetuju ulah ini sete buah-buah umurna panjangan ini jeung budak ngora oge terus kumaha akhirnya Nabi Yunus nyari tangan Nabi Yunus cak kawauhan ku para penumpang sadayana kieu we ayeuna mah lamun ditunjuk pan moal bener jelema mah kadang-kadang milih anu dipikar sepakali salametkeun anu dipikar sepakali cilaka dipilih nu kolot asalnya ku kejam ka kolot terus kumaha Pak Bapak boga usuhan aya usuhanna kumaha ieu mah geus darurat madarat kumaha ayeuna urang ngadoa we ka Gusti Allah saha nu kedah dialungkeun biar Allah anu milihna kumaha nyawana Allah milihkeun urang ngadoa ka Gusti Allah urang torekahan urang bere jalan kumaha jalanna satuju teu lamun urang data heula ngaran-ngaran penumpang di dieu satuju di data da sadayana Ahmad si Asep si Ujang si Didin si Ocim aya si Oni aya Oni bicara rata sadayana ece terus kumaha Pak kieu ayeuna mah ieu ngaran kurang usulkeun ka Allah penta Gusti saha wae anu kedah korban poe ayeuna da kusabab ieu kudu ngurangan kana beban pesanan kapal cai nangga ku Gusti pangpilihkeun abdi mere jalana ieu supaya kasaksi ku manusia jalana naon ieu ngaran rek diasupkeun kana hiji wadah ku abdi rek dikocok lamun kaluar eta nu bakal dialungkeun kana cai kumaha satuju sana satuju mun kitu mah adil tah di dieu asa mula aya arisan teh Nabi Yunus lumayakeun anak ngan punten ibu lamun ibu nu arisan hayang kaluar apa mun dikocok dina kocokan eta ngaran urang hayang kaluar apa alim hayang kaluar dah yang menang duit hari teh mah pambungkung pokokna keluar ngajol ieu mah
urusan satuju akhirnya dikocok teh bismillahirrahmanirrahim hampuranya ieu urang lain mengadu nasib ngan ku sablah mun dipilih bisi majarkeun pilih kasih keun supaya Allah nu milihna urang mah nyareat we ngaluarkeun ngaranna mangga Gusti saha nu kudu ngajebur ke pertama ku Gusti kaluarkeun namina kaluarkeun dibaca ku saya bacalah saksian heula di dieu awal mulai pemilihan presiden jadi di rumah bacalah iya oke, gimana sudah ada saksi 3 orang sudah. Sebutkan ngaranna absen cenah jeng. Yunus. Saha cenah? Yunus. Tah mana nu ngaran Yunus? Ayo, ngajol. Nabi Yunus buka cetokna, buka maskerna, ternyata cek jamaahnya anjay. Magic. Kita menambahan eueuh dongeng nama eueuh. Lain kebelah kita mah nabi atuh, rasul ada murang akhirnya ngacung saurang hapunten sugan teh Yunus orang Malambung lamun Malambung mau dialungkeun ayeuna kieu ieu masalah Yunus teh nabina Allah rasulna Allah wani urang ngalungkeun cek Nabi Yunus sawios kaula ngajosong ulah waka Gusti Rasul ulah waka abdi salakuna khoda abdi boga usulan kumaha ngaran Nabi Yunus ieu urang asupkeun we anu muhibin mah biasa tuh sopan asupkeun we tama Yunus asupkeun deui tapi aya bae munafikin mah jeung kecewa mentang-mentang nabi tau miluan we tuh bi yang puas munafikin eta hareupeun seuri tubangan meurepan mun hadir ngaji duaan jeung CS eta batur sholawat, busuk, nangis, kita ngomongkan batur ayat gitu teh. Diajak sholawatan ku Habib ya Nabi, salam alaika ya Rasul, datang cesna, salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, alaika, meniru suka desa, ya Habib, di mana karak datang lagi ya, salam biasa yang sebarang akan udah di mah. Sholawat dos ya guys sinario ngaji alaika panen ngaji mah tablik akbar ya Nabi nam bedana saya ngaji jeung tablik salam nya bedana ngaji mah karena menang berkat imam osok alaika ya Rasul cie bajuna anyar deui salam anjay simer bos alaika hebat saya boga simer ya hab mani huruf kos hordeng salam naon hebat boga simer alaika hebat kene story 2 bulan jadi haji salawatullah alaika asyraqal badru alaina eta baju menang hutang lain podo we ngahutang nangesa dibayar tapi cincin mana eueuh hiji ka mana nah dijual ku salakai ya jangan sakit sing ngajual cincin bang ya Nabi biasa modal jang mancing salah masih mending mana jang mancing alaika salaki mah jual cincin masang toge belum ya Rasul salam mulai ngomongkeun batur alaika dia tuh cuma datang ya Habib mana tuh marak datang salam mana itu nih itu alaika mana itu ya salam aku sumut kadeuan tuh itu tuh melotot ka dia alaika ya Nabi ulah deui ngaji deui manehna salam mena mah sok berkat tilu alaika kadang-kadang berkat batur colong manehna ya Rasul geus kitu aku boket teh najis aing mah gitu naudzu tak aya di para hukum munafikin geus apal eta teh nabi jeung rasulna Allah tapi tetep we teu narima disalametkeun aya asupkeun deui kocok deui bismillahirrahmanirrahim kalimat Yunus lagi cek nabi terus emang aing di arah naon cek muhibin teh ulah eta mah rasul cek munafikin teh rasul paeh mah paeh we keur kieu mah terus kumaha cek Nabi Yunus kieu we nya supaya mubaran kapanasaran kaula jeung sararea jeung supaya buktos para muhibin geus ningalikeun perjuangan ngabela kaula minta we diasupkeun we nista maja utama 3 kali lamun keluar kaula ngaran kaula di kaula bakal ngajol sukarela bener Gusti Rasul bener eta mah bener diasupkeun di kawari Yunus deui wae
cek Nabi Yunus aing nu diarah akhirnya mama ngajo Nabi Yunus ternyata dihandap ku sanggap pulau Paus didinya jamaah sadayana dina sejarahna Nabi Yunus kurang langkung 40 poe 40 penting dina patuangan lauk Paus disalametkeun na ku Gusti Allah di hampurana dilepehkeun ku laukna eta kaping 10 Muharram tuh ieu Nabi Yunus hijrah ninggalkeun kaumna tapi can aya parentah Gusti Allah maka nu aya bahkan ternyata teguran ti Gusti Allah beda jeung hijrahna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah yang diridhoi ku Gusti Allah maka tingali Rasul teh Nabi jeung Rasul anu perjuanganna paling sakedeung tapi umatna sampai akhir zaman begitu luar biasa membudak banyakna ieu cirining perjuangan Nabi tidak akan pernah sia-sia masya timbulah pertanyaan aang hari urang kira-kira hijrah moal tangtos hijrah mah pasti kalaman ku sadayana aang mak moal hijrah da geus betah di Malangbong geus betah di Garut boro-boro hijrah ka mana punten ibu muhun henteu sote ibu hijrah ti Malangbong ka Bogor henteu sote hijrah ti Garut ka Bandung tapi tangtosna urang pasti bakal ngalaman hijrah kalana di dunia mah hijrah ka mana ang di alam dunia nu karanapan kurang ayeuna ka alam barzah nu bakal kasorang kurang sadayana urang mah di dunia hanya ngumbara margi di dunia urang ngumbara sadayana bakal pulang ka alam baka naonu kudu dibawa naonu kudu dibawa lain harta jeung banda lain dunia barana tapi nu dibawa iman jeung takwa urang ulah hirup di dunia lalawor karena ke alam dun ya ibu tos jam 12 kirang 10 menit teraskeun hampura bib oke Pak Jadi hampura ieu nya wing ceramah berarti sarua jeung 2 poe ya datang tanggal 12 balik tanggal 13 kajenah 2 poe nu penting balik menang amal ibadah amplop wae pikiranna ulah ceramah yang amplop mah meser ka warung ceramah mah biasa ngarepkeun doa astagfirullahaladzim ulah sok ngarepkeun duit tina ceramah mending ceramah malillah insyaallah daripada cicing di imah biasana sok ngalobakeun ulang-ulang hutang mah euceung hutang wae urang ayeuna hirup di alam dunia cek santri mah dunia kalimah fil madi tina dana ya duduan daniun kalimah isim tabdil adna nuduhkeun kana muannas dunia hartosna dunia teh temporer dan tak lama kullu nafsin dha'iqatul maut hartosna wallahu alam bil murad setiap yang hidup pasti bakal mati gitu no hirup bakal maut bajak bahasa Indonesia Sunda yang bahana gening punten dah habib resep ya resep ngahalang kauing teh nya punten orang Sunda gening gaduh lagu geunaheun teh lamun dikidungkeun ka budak teh sare cincang keling manuk cingkleng mah dan cinjeuteuh Satarma kenapa kita bagiannya eta lagu kalau barudak teh jarang apalin lagu eta jarang bahkan moal cek budak nu aredan arapal
Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Aku sentil-sentil ku kira pensil, gak taunya pensil. Waktu ku tolong aku gak tahu ku senggol-senggol ku kira aku gak taunya pestol. Terus edan kabeh siapa dengar. Parah birlah jamaah edan tuh berapa orang edan main dulu edan. Masya ya punten orang Sunda mah lagu lain salah lagu-laguna tapi mereka pempeli ngeres tuh cincang kelincing masyarakat atanapi jamaah matis taklim raudatul habsi ayu sasarengan orang kera areli gerak ibadah berang jeung penting kata tu ngapi ngajaring mula hirup lang-lang ling sing sering hudang ti peuting Habib Zaki anu bager sing sering hudang ti tapi katingali kusim kuring ibu-ibu karelis bapak-bapak karaset ieu mah tukang hudang jam 3 ki hungkul terus ki imah eta make kolor heula oh kageuleuh ieu mah geus ki hese hudang ti peuting ibadah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ibu hoyong di paparinan maqaman mahmud darajat anu luhur hoyong. Minal laili fatahajjad sepertiga malam morejat hudang ibadah. Ibadah naon angmah da ibadah sunah mah seueur geus jelas anu wajib mah subuh lohor asar magrib isya geus jelas tapi nu priangan mah deungeunna mah dina salat sunah naon mangga idza hazabahu amrun shalah kata sahabat rasul kau lagi ada masalah salat ke beda jeung urang umatna boga masalah nyeun status kesel ka salaki jieun status salaki edan berarti aja pamajikan jelma edan gitu terus teh sholat naon masana ece mah hirup teh dieu waragam tayna kesempet dicak semplak keretpakeun pusat ban kokoro nyoso balang sakrosa hirup di dunia jadi jalma nu sangsara kudu kumaha atuh teu nyaho nyaho uing udah nyaho mana lecet kudu kumaha sok lamun sangsara tunggara butuh kana harta banda seueurkeun usaha ulah ninggalkeun usoli pilang bara rajin salat tuh genah geura barokah ieu mah rumah tangga hayang bagja salaki ka sawah lain ngampar sajadah malah ngariung jeung Mang Emo budak paun sumpah nasyabah kami berjanji bayar hutang tepat ayah nasabahna di sini akan hadir setiap anjay boy hadir bahkan musim kuring ngagaduh sametan segera lunas lunas ulah nginjem penyakit kurang mah kadang-kadang nginjem lain jang kabutuhan tapi jang kagayaan tuh punten da moal tuh dipake usaha moal bakal barokah riba kullulah min nabatan minal haram pannaru auladi lamun beuteun dieusian perkara nu haram maka neraka pangbalikanna naudzu sekarang PR kita Pak Haji Edi Habib naon PR teh hiji budak leutik geus naon geus terentimasi ku game online ayuh we kana game online teh leres teh pamudana ku judi online indungna pinjaman online kawis lieur eta budak mora jadi tulul amal lain make aing tulul amal mah alus naon panjang amal kebaikanana perbuatanana alus ai tulul amal mah panjang hayalanana budak mora nu main judi ngadepo rek gape rek toge rek taon bae ngaranna mainna panjang hayalanana dipikir ku duit 50.000 bakal jadi 500.000 nya pamancingna mah bisa tapi sangsara salidara bener teu moal ge Haji Roma Irama nyeun lagu judi
ah itu bantuan ini mau ngagebeg aing leuwah menjanjikan kemenangan judi menjanjikan kekayaan bohong bantuan atuh bohong siap sing kopang nyebut bohong siap bisa taruh ku caroge mama ngaos kayak naon bohong kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan bohong ini monotot nyebut bohong lagi kalaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan judi Masya Allah saya senang sama Haji Roma Irama soal musikna sulaput topik mah tegas memang aya alat-alat musik anu diharamkan tapi mah resep lagu nah daya ngalagu mah henteu lagu mah gumantung eusina lamun eusina mantak nganterkeun maksiat lagu jadi nahan aya laguna mantak ngalingan urang kana taat mah sae dan kesannya lagu jadi haram punten wing hentos orang dia orang Garut pernah ngadangu di masjid kieu memeh magrib eling umat muslim hayu maghrib geus lewat bisa jauh kena subuh canepi intina kantos ngadangu kekeleuweungan kitu eta keres salawatan apa sanes mana salawat kalimahna kalimat salawat mah kudu aya sholli sallallahu ala eta salawat salatullah salam eta salat mana eling Deta malah laguana geuning nu ngambek MUI da eusina ge alus ngajak salat berjamaah di masjid magrib pak tuku kecil aku budak-budak ku hansip sapos nu edan mata saya jeung Roma Irama maaf tong bisa tong ngahalalkeun perkara diharamkeun ada alat-alat musik yang memang diharamkeun kan urang mah teu ngomongkeun masalah alat musik nah ieu mah laguna lagu nama bagus Roma Irama Haji Roma Irama itu tidak pernah bikin lagu yang porno-porno tara kesini lagi alus wae Haji Roma Irama saya mah kurang ngabela anjina karena pun terjamasannya karena uing yang Haji Roma Irama itu dulur keneh jadi dulur sanini main bukan ini bukan ini mudah-mudahan we husnul khotimah amin karena Bang Haji Roma Irama enak pipiluan ngabahas bab nasab wing mah mau ngabahas bab nasab intinya mah kita cinta because love Allah cinta habaib itu cinta karena Gusti Allah rek dipecah belah rek diomong kieu kitu tetap namanya cinta tetap cinta betul enggak syai'un la yura walakin yuhassu walakin yuhassu ya masalah cinta itu bukan perkara yang bisa dilihat tapi bisa diraba tapi cinta bisa dirasakan getaran di dalam dada benar enggak adapun ada oknum para jamaah sadaya lamun aya oknum daripada habaib punten pisan aya masalah oknum lain habaib hungkul ajengan kiai diseur oknumna leres teu aparat negara ge loba oknumna bener teu pamarintah ge loba oknumna bener teu maka jangan pernah kita mau diadu domba mantak teu ngabahas ieu Haji Roma Irama teh mah resepna laguna we kitu resep Haji Roma Irama salat tahajud jam 3 ka masjid aya maling ngajolan cau ya lagu hei jangan ditebang itu pisang punya orang jangan ditebang jangan ditebang jadi lagu tina maling cau jadi lagu kamari lebaran di puncak bermacet mundur deui jadi lagu rem tangan rem tangan pokoknya sekali rem tangan tetap rem tangan Masya wih handai jamaah sadaya idah hajaba amrun sholat kalau punya masalah sholat bukan masalah teh sholat aja harta susah wae sholat tuh hirup tiasa dihinakeun wae ku tatangga sholat tahajud teh cenaka ngabdi mah aya kahayang teu deui laksana sholat hajat ieu teh bing boga anak parawat hiji dipikaresep kedua lalaki nu mana nu cocok jang anak abdi teh istihor hirup teh
rumah sa loba dosa teu eureun dosa baheula hayang wik tobat salat teh salat tau lain cenah loba banjir bencana melanda Indonesia banyakin salat tolak bal naon nu teu aya Islam mah geunah geus diacan dia jadi contohan ku baginda Rasul lain cenah Kang abi mah hayang salat menang duit harita keneh salat jenazah berarti bener aja eta mah tara di hutang bener we mah keur dikobong paheula mau keur ngalogat keur tunduk-tunduk ada di masjid innalillahi yes ada percuma disebut mau ke muakhirul ini yes salat ibadah insya kan kudu naon karena Gusti Allah lempeng we karena Allah ya mah kadang-kadang salat aya salat daek keur salat terkesal hukum ka salaki tengah penting pada hisuk barang hidup barang sakwai salaki tengah penting diudangkeun jam 3 akang naon geulis uga sakedak Kang naon lain jangan lain salat tahajud tuh biasana ge nyalira sieun anu maot keur beurang nu maot ge sieun kan heup teu urusan ieu wae kolot-kolot baturan ulah salat tahajud ayo siap kunaon ngajakan tahajud geus capek belegug jeruk kieu wae ti baheula mani awal perubahan lihat ke warga yang itu sedek dicak sebelah keretakan pusatan kokoronya sok malangsak rosa malangsak bukan kenawang pantai makin cekrek malara tinggal itu Habib Zaki mah pantai lagi plaktuk gablek gitu kumaha terus capek meneguk hirup kieu wae hayang berubah nih jadi naon Pokemon sing bener sia teh aya ngalaman di rupas batur Kang muncul leto baju tur puta gede dunia bro dipato bro di ju tengah imah gedong silo hadang resep tenung dikikir karena si Messi tukang kolam renang hayang beungar Kang kamari mah hadir ngaji Kang pengawasan tablik akbar di majelis Habib Zaki Raudatul Habsyi majelis nanti Kang kayak gitu penceramah nanti Bogor terus ceramah nanti di samping ngeusi ngaji tapi diselang ku humor Kang supaya jamaah nanti bosen meureuna terus kumaha katingali belegu nu gablek duit mah sarina mah dilepas ari masya saya seri apa bengek belegu kayak gitu ayo tukang sholat ayo sholat doa teh tangan jelas penting kita kira sholat beres sholat kita ngadoa ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna kita pak ke pemajikan akang aya naon geulis izinkan malam ini aku yang berdoa kunaon mana mangadoa tara diijabahkan mani kitu buktina balangsang wae akang mundur kunaon pergantian pemain neng nu ngadoakan nu amin maneh ngadoa punten murid Habib Zaki ya cek Habib kalau berdoa ingin dijabah bersungguh-sungguh dalam berdoa bukti kesungguhan kita apa sayang teteskan air mata ceurik Kang ngadoa teh kudu bari ceurik kunaon kudu bari ceurik budak emang tadi bari ceurik dibere udah tapi anak orangnya mama yang jajan Allah jajan wae mama jajan aya mama jajan tas yang mewek wae geus mewek mah dibere kumasakan ngadoa bisa ceurik neng kudu ngarti kana doa anu dibaca maksudna Robbana hartosna naon atina hartosna naon lamun geus kaharti bakal kalasa jadi we urang bisa ngarumasa turun we kaluar cai mata bener tapi mana kamu tuh bisa bahasa Arab nih kurang kudu ku Sunda we ngadoana emang kengean ngadoa make bahasa Sunda Kang rek bahasa naon ge Allah mau ninga kana kahayang urang daripada akang robana teu kaharti ku sorangan pan menang ganjaran sunnah ngan teu karasa geura tara ngomong wae atuh aja ngobrol wae belegug gitu akang siap oke amin Kang arek tenang bari ceurik kumangke ceurik nama pamajikanana mewek sorangan ya Allah ya Rabbana salah kena ngintip wah bener mewek tong ngagoda wae belegug ulangi deui ya Allah digoda bieu mah si gelo doa ulangi deui sia teh ya Allah ya Rabb dipikir dibulak-balik rek salaki naik kakara kade ngadoa kieu dipapai rasa-rasa bener ya
Ya Allah, abdi mah teu bohong. Serius ya mah Gusti. Rumah tangga Gusti tiba udah jeung mani kata jelema mana ieu ya. Salakina dewek di babawas cenah. Dimimiti babogohan ya Allah. Nepi kaloba anak. Balangsak Gusti. Salakina najis aya ngaminaw gitu. Lain ngadoa sama nyinggung dewek bergug gitu. Kena udu sing sering hudang tipu salat tahajud ibadah naon margina margi isuk jaganing pageto manuk cingkeun bakal los ka kolong ruh nu aya dina awak urang bakal lidatkeun urang salami-lamina kaduhung kaliwat langkung hanteu nyembah mah da kayang agung sakarat nyerina langkung urang teh teu meunang embung ibu Gusti mudah-mudahan hijrah makani urang ti alam dunya ka alam barzah masing husnul khotimah amin. Nu kadua hijrah teh hijrah maknawi ieu nu kedah ku urang perhatikeun mah ayeuna hijrah bangsa maknana maksudna ari hijrah makani mah zahiriyahna maknawi mah batiniyahna hijrah tina kalakuan nu tadina kurang hade kana kalakuan nu leuwih minal jahli ilal ilmi dina kabodohan kana kapinteran kana ilmu pengetahuan maksudna nu tadina jarang ngaji beres acara ieu sing lajin ngaji boga anak pasantren insya Allah hayang gadung urang kali soleh-solehah moal lahir secara tiba-tiba kedah aya tarbiyah samemehna tarbiyah teh naon pelajaran pendidikan untuk anak tersebut mau ujug-ujug lahir pinter mau ujug-ujug lahir soleh naon sababna saur Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap jabang dilahirkan alam teh ngeunaan kana fitrah gumantung indung jeung bapana yuhawidani yang jadi Yahudi au yunasirani yang jadi Nasrani au yumajisani yang jadi Majusi maka di dieu pentingna indung bapa ngadidik kana putra-putrina insyaallah tarbiyah qabla wiladah didik mereka sebelum lahir ke alam dunia ibu lamun hayang boga anak soleh-solehah ajarkeun di patuangan kene maka di Bogor mah sok aya kene pangaosan 7 bulanan pangaosan 4 bulanan punten di Malangbong Garut aya pangaosan 7 bulan leres 7 bulan naos teu uih-uih aing mah dengikeun pertanyaan pahulang we di majlis 7 bulan cek Habib Jaki mau balik cek moal karang 4 bulan naos 7 bulanan jeung naos 7 bulan beda 7 bulanan mah biasana nu ngandung tos 7 sasi ngayakeun pangaos nu mana si ang nu sae teh 7 bulanan 4 bulanan duanana ge sae gaduh artos mah 2 bulan kudu satria prena kitu oh sok naon teh ngan didinya teh pan eusina tarbiyah diaoskeun surah Maryam Yusuf tujuanna naon hayang barokah Al-Qur'an naon sababna man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun satu huruf dari kalamna Allah nyatana Al-Qur'an dibaca maka meunang hiji ka alus wal hasanatu bi asri amsalihha satu kebaikan Allah beres 10 pahala maka bacakeun surah Maryam surah Yusuf karena Gusti kunaon teu kabeh loba teuing teu ujug mah moal anggeus tuh jamaah sadayana lain pula pilih ngan tujuanna karena Allah ulah kosa tangga uing mayakeun 4 bulanan euceuk aya naon ceuk ke penting ngariung 5 euceuk nya ayakeun 4 bulanan euceuk wayana pambacakeun surah Maryam jeung Yusuf oke siap kudu bacakeun surah Maryam sugarnya mun geulis awe mun awe geulis posisi Maryam eta bacakeun surah Yusuf tamun lalaki kasep pas Nabi Yusuf eta sugan awe apa lalaki teh nyaho da teh di WSG ai ceuk ngabeurang mah cenah yang soleh kecah mah awewe tapi kamari mah pernah katuhu berarti lalaki ieu mah di tengahan oh bencong anak sia jago tapi omongan wae awe lalaki aduh beres 4 bulanan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 hari dia melahirkan beres mani pas geus gagah geus jam-jam deui uing balik Jumat dipegat naon ceuk ka dieu kunaon ka dieu heula nya kunaon ceuk keur 4 bulanan dibaca teh surah Maryam diaos ku abdi kunaon anak aing monyong itu nyaho ceuk teh da dina Quran mah ulah surat al-monyong
paling bapaknya ada monyong seketiknya tidak dulu ka bapak tuh nya tarbiyah qabla wilada engke datang nu kadua tarbiyah ba'da wilada santos lahir buru-buru didik didik ais ku bapana adana komatan punten bung nanti balik ya mah anak reggae gimbal soalnya adana nu katuhu Allahu Akbar no kencang komatan Allahu Akbar udah beres terus naon ibu lisan bawahna ieu mah lah udah wajib kan lamun hayang loba doa doakeun lisan bawahna tempel ke curug bapana bacakeun huwar rahmanul qudusul ba'isul muqtadir ka dieu berarti nya mun kali bapana berarti dia berarti ka orok ya huwar rahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim lebih beres. Terus manahna usapan dadana papahamna Sulaiman wa qulan atena hukma wa ilma wa sakhonna ma Daud jiba nepi ka beres posok anak urang digitukeun jauh atuh mah hayang boga anak soleh malah tadi aku diorokeun oge deuh anak tah ku tatep-tatep teuing anak tah ti anak laja siapa yang jahe pusaka nya gimana ditatepnya, ditatep, dilajat, diembet, diucing itu mah harek soleh anak mana itu ajarkan kalimat thayyibah talkinan bilang bara sok kumaha euceun na we kumaha ibuna nimang-nimang teh budak kowe hea depan kitu orang mah mewekna meureunna kitu leres teh atunya mohon keterangan kitu najan aya kumandu anu bapana gerain masalah ceurik mencana ceurik nabi kumandu anu bapana atuh geunaheun lamun budak ceurik mun budak leungit teh kudu di USG teh kudu di tes DNA cukup sina mewek we sarua teh jeung kolotna sim kuring sok disebutna ki bala muda di Bogor ciri khasna ngaheulang ceramah teh aya seni Sunda anak wing leungit tah saya bawa anak saya punya 4 anak alhamdulillah pagawean paling ayo hidup pakai gamis tara make calana entak moal kene boga anak 4 yes tah euceul nya alhamdulillah adanan komatan tuh lamun budak mewek cenah anak di balap leungit mana teu nyaho itu budakna beureuh teu nyaho coba sina mewek atuh geunaheun ciri khas uing pan aya budak teh mewek teh hoy 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 oh bener anak di balap muda eta nu geunaheun mah anak uing mah kayak ieu nu bahaya anak polisi nu leungit anak tentara tentara mah tegas siap rak hormat rak anak mewek hoy hoy geunaheun gandeng batur harudak hoy nu paling geunaheun anak sinden mun leungit teh geunaheun harudak hoy 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 Habib Zaki anu hoy Habib Zaki di goroan kok presiden oh zikiran kenapa budak mewek teh aya kalimat thayyibah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
wa tuhammisu bihal jihadil wa idinil Islam. Sallu ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak Haji Edi nyawer kawin baleureum kodong Pak Haji urang haluangan atuh. Kudu dihaluangan Pak Haji Edi nya sing barokah amin. Ya Allah ya Robbal. Biasana mun geus diminten ku saorang sok terus-terusan biasa. Sok nuturkeun alhamdulillah tuh lamun hayang boga anak soleh soleha tarbiyah ba'da wilada didik anak orang sanggeus lahir. Siapa yang mendidik? Al Umum Madrasatul Ula indung tempat anak diajar paling pertama. Indung bapana soleh solehakeun maka ngadidik anak soleh soleha insya datang ka gede rada katamjis geus mulai hideng kara titipkeun ka majlis taklim tuh ka diniyah ka pasantren supaya naon dididik bener-bener ilmu pangarti jampe pamake malah mandar bisa ibadah ka Gusti Allah. Hijrah mana deh aang? Hijrah tina hirup koret kana hirup bager insya lain ang lamun orang hirup bager nah orang bakal sangsara tunggal harta bakal beak gara-gara dipikeun wae di jalan Gusti Allah. Oh jawaban Allah jelas na Al-Qur'an bil hasanati falahu asyru amsalihha. Hartosna wallahu alam bil murad. Man sing saja majaan nu geus ngadatangkeun eta si man bil hasanati kana hiji kahadean palau maka tetep pikeun manusa nu ngalukeun hiji kaalusan eta naon asyru amsalihha 10 balasan misil perkanu kaluarkeunna insya. Maka yang berkorban mantuan kana ieu acara insyaallah hirupna tambah barokah amin. Mana qasomalu abdi min shadaqah, tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba kalau dipakai ibadah. Ingat cakolot baheula aya lumut tina batuk Bapak Haji Edi anu bager. Pak Haji sok disirek nyawer mageran teruskeun Pak Haji mani baleureum ge duitna alhamdulillah. Memang Pak Haji Edi mah geus kasep ngaring-ngaring koreng gedeg sampai rupa hade nya beungharnya dermawan alhamdulillah. Pak Haji Edi anu mana Pak Haji ulah nyumput Pak Haji mana Pak Haji Edi main video Pak Haji geus turun deui Pak Haji. Ih aing mah hanas can dianggeuskeun tadi sagopo keneh ngaleungeunna teh. Ditambahna mah can beres kan 700 300 ribu Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji Edi gerak kapayun heula Pak Haji bican beak duit narik merek we ka budak hadoh 100 ribu Pak Haji. Lamun Pak Haji teu maju deui mah budak hadoh moal dibere kuring Pak Haji gerak kapayun Pak Haji. Anu kasep ngareng-ngareng gedeg sampai rumahan deh Pak Haji Edi mah jalma nu beunghar alhamdulillah. Dipakai berjuang di depan Gusti Allah Pak Haji Edi anu mana geuning ieu Pak Haji Edi teh Masya Allah nuhun Pak Haji duitna kepokan kene nuhun Pak Haji. Gusti mudah-mudahan Pak Haji Edi sing tambah barokah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nuhun Pak Haji sing barokah amin. Biasana lamun Haji Edi geus poesna RT ge sok biasana ieu mah. RT Pak RT anu mana Pak RT ye budak anu ceng janji 100 aing mah. Lah ieu mah aing jam ongkos bensin aing dicuci. Nantinya lah lumayan alhamdulillah. Seger ieu mah siap aing subuh ge jam balik bisa aing. Masya Allah. Naon deui ibu seueur si hijrah manawi mah tina urang hirup teh sobaran kana hirup leuwih sobar maksudna naon rumah tangga we tong jauh-jauh ting teu sok galak jadi sing bang aya di pamajikan sok galak ka salaki aya apa loba ayeuna mah geus muharam geura hijrahkeun kalakuan nu kurang hade kana kalakuan nu langkung hade mah kadang-kadang ka salaki teh wani kulatat polotot aya kamu masalah kita gablek du parah eta mah nyebret teh gablek duit mah salaki datang geus didenge assalamualaikum waalaikumsalam
Akang balik nih geus nyaho nyaho ti mana bauna ka ambe bau naon bau kungkang sih mati baheula oke aya bager mun di Bogor mah kang kumaha tanggal geuning bageurna teh kumaha tanggal ngora harak bager geuning tos gajian oh nyakupan imah mani manja awoda ka salaki hanya dia ya di Haji Edi hanya dia yang ada di antara jantung tempat kumat tempat nyari tempat curahan hati yang dalam entah apa kalabu-kalabuan gitu Masya Allah giliran we nanggung bulan duit gaji mulai lagu mulai leles surga yang engkau janjikan neraka yang kau berikan lu paling parah mah teu gablek duit tanggal kol semupus goyang geus teu ngalagu marehat nage Senin Kamis bakal nyapukeun imah ge mupus goyang sapu biarkeun parotong salah kita ampun emang lagi udah ikut mikir aja dong di imah molor ayo bantuan pamajikan di imah mah ngomeh HP udut pelenyun sukan mati yang risik bakwan nyetrum sekalian gua musuhnya bukan salah kita bukan imah awal rapihna tiba heula oge disapukeun balatak deui yang kayak jeblok deui kotor deui hese bukan salah cokor ke bawah mah bukan salah kita mana-mana nyeker hayo nyeker udah ikut make sendal kolot-kolot kemarin pas sholat Jumat nyeker ari balik pemuas sendal coba biru ngerti bukan salah gitu mah untuk ngelor musuh ih paling mun maot geus waktu nagalangan waktu itu mah salah miri salah kita waktu itu mah ini ka aja RT baheula anu kitu aya dorak cara bergablek duit mani manja pipina ge diwadakan panona ge dise biwirna dilipenan kerekna ge disemprotan ngomongna ge mani cacadelan manja ai kalau balik mah awak disemprot hari ini suamiku gajian guys saya tambah sepuluh kena lato-lato di wasung balinten di poetara salakina datangnya manja assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh naon gelis anak aeti naon anak ae naon sih kamana wae belegu teh salakina enten engko li endun naon masa rokok meuli udun naon entan tentit naon entan tentit naon sih hujan atau saeutik kamu salakina gawe di luar kota pulang seminggu sekali ke Garut kangen sama suami assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akang ada apa sayang seminggu loh kita berpisah kenapa itu terlalu lama bagi mama kunaon hono ida endu euli pak naon hono ida endu euli naon sih sono kacidari sekali apakah kau tidak berdusta Rika tidak mama apa bukti ori daripada Rika encing condrok Rika naon encing condrok cek
cek lau candi bere cek galau cek cek Rika ada apa Roma cek emang saudara bagus naon gelis lain Kang encing cot rok muka naon kancing gak copot androk ke muka ibu hoyong gak suka surga seorang istri ada pada ridho suwa pemata ka surga nababari awewe mah lamun daek nyom tarang salaki pahalana sarwa jeung nyom hajar aswad omongkeun salakina hideung mah anggap we boga Ka'bah di imah tos wasuk teh kecrok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik ikal hideung labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak bismillah Allahu akbar salakina huai wah pamaji kana utah ajar asal mujigong eta mulanya tuh minal kasli ina kadul kana rajin insya meme muharam antara miluan majlis habib miluan tadi rutinan insya bapak-bapak meme muharam teh daekeun salat berjamaah geus muharaman masing rajin salat berjamaah innama ya'muru masajidallahi man amana billah artosna wallahu alam bimul sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan bisa memakmurkan masjidna Allah mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah makmurkeun masjid ramekeun ulah mah kadang-kadang muharraman orang ulah tahu buludan ulah tahun anger we nu ka masjid mah KPU naon an KPU kepala penhuban jadi manusia-manusia metik nah jadi wahuntuan metik gitu tah pas motor mio eueuh gigian disebut metik cuman jelema wahuntuan panggil bah metik karunya iman taki-aki bulan puasa ngaudangkeun sahur geus teu jelas hadayana ningakeun waos kantun tilu paur batu mah sahur ya paur batu mah waktos jatil waos kantun tilu mangga nu teu acan hararudang geurah hararudang ari geus hudang mah pek geurah salare deui naon dibudangkeun atuh kadang-kadang aki-aki ada di subuh teu beres tapi kalohor pohon ya salat teu naon-naon berubah deui mah terus kitu datang aki-aki deui tiluan pepen Oci Mudin ya bah komat oke bos komat mahrud leungit tajwid eueuh wekbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ayalah sholah ayalah falah sorodot sampingna morosot aya sarumah geus sang amat yo kodok mati si sholah wekbar la ilaha illallah kamana sarung aing umur cekelan kumanehanana ngomongkeun wae imam aki-aki Allahu akbar inna sholati manuk sisuki we coba heula eta bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim itu kang membah dolin bah lila Fatihah geus saja 1 jam kemudian wairil maghdubi alaihim waladdallin itu kang duaan ampun sebut ampun rewas ya aki-aki bismillahirrahmanirrahim yasin itu kan protes goblok yasin Fatihah ge sajam
omong maca yasin wah beres lohor ya subuh aing imam teh alah aing kaceplosan mangkani aing teu apa yasin